Cangkuang. Candi Cangkuang mangrupa candi Hindu nu aya di Kampung Pulo. Candi Cangkuang ayana di wilayah Cangkuang, Kacamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ayana di hiji pulau leutik anu wangunanana manjang ti kulon kawetan, kalayan legana kurang leuwih 16,5 hektar. Sampurasun, simkuring Rivaldi Novianti, ayeuna simkuring aya di Garut, leuwih tepatna Kampung Pulo Candi Cangkuang. Nah, rerencangan ieu anu disebat Candi Cangkuang teh. Di dieu aya tangga sareng pato, nya eta di jerona aya barang-barang anu bersejarah. Ieu candi teh mangrupa candi Hindu anu kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu nu aya di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna persis pagigir-gigir jeung makam Mbah Dalem Arif Muhammad anu mangrupa salah sahiji makam kuno ahli agama Islam anu dipercaya salaku luluhur di desa Cangkuang. Candi Cangkuang mimiti kapanggih dina taun 1866 ku tim Panalungtik Harsoyo jeung Uka Chandra Sasmita dumasar kana laporan Ponderman dina buku pedalan tahun 1883 anu netelakeun yen ayana arca Siwa anu geus ruksak sarta hiji makam kuno. Panalungtikan satuluyna dina taun 1867 sarta dina taun 1868 hasil ngagali wangunan makam Arif Muhammad. Dina panalungtikan mimiti kapanggih ruruntuhan wangunan candi anu di tengahna aya arca Siwa sarta kapanggihna batu-batu andesit. Panalungtikan terus lumangsung nepi ka taun 1868 sarta dina taun 1874 nepi ka taun 1875 ruruntuhan candi teh dijieun rekonstruksina. Taun 1876 ngawengku raraga awak hateup jeung arca Siwa sarta dina taun 1874 kapanggih deui batu candi anu mangrupa tina bagian suku candi. Kulantaran batu-batu candina ukur kapanggih kira-kira 40%, kukituna 60% ngagunakeun adukan semen, batu koral jeung besi. Sarta candi ieu diresmikeun dina taun 1878.